to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know. Nah, nasi kuring udah dinabas hiji ye. Kira-kira kieu kaayaan agar randengnya. Anu alitunan, anu ngobrol, nya kitu we segala aya. Tah, ayeuna sim kuring nuju di rumah makan SR ye. Di dieu kurang tiasa tuang, tiasa oge salat, tapi ku sabab hujan sim kuring nyedeona nuju di masjid ye. Tah, ayeuna sim kuring nuju aya di Jalan Magelang anu bade ka Jogja. Kira-kira kieu kaayaana wengi tapi rada rame gitu di jalan teh. Hebat lah. Sim kuring ayeuna nuju di rumah makan orang utan. Tapi setiap acana sim kuring minta dihapunten sabab video anu didamel di tempat ieu teh buka ka mananya teu aya beberapa. Janten kira-kira tipayun teh tabuh 2 dugi teh. Terus dugi kerja teh urang teh di piwarang ibah heula. Tah satu sibak dilanjutkeun ku salat subuh. Nah tos eta teh urang tuang sadayana. Tah ayeuna sim kuring nuju aya di kompleks Candi Borobudur ya. Fasilitas anu aya di tempat ieu teh nyaeta nu kahiji aya taman, aya saung, toilet, hotel, restoran, jeung anjungan-anjungan seni. Candi Borobudur teh mangrupa salah sahiji candi Buddha anu pangagemna di dunia. Candi Borobudur aya di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ieu miboga bentuk stupa didirikan ku nu nganut agama Buddha Mahayana tahun 750 dugi ka 800 Masehi pas pamerintahan Wangsa Syailendra. Bangunan Candi Borobudur kabagi jadi 10 tingkatan dina bentuk punden berendah. 10 tingkatan eta teh ngalamakeun tahapan jeung proses kehidupan manusia. Candi Borobudur ge miboga genep teras anu ngabentuk bujur sangkar. Temboknya dihias ku 2672 panel relief jeung aya 504 arca Buddha. Stupa inti pangagengna aya di pangluhurna candi dikelilingan ku 3 baris 72 stupa. Candi ieu nyimbolkeun 3 tingkatan alam dunia. Tingkat kahiji nyaeta dunia manusia anu kapangaruhan ku hal negatif. Tingkat kedua nyaeta dunia anu manusiana teh geus bisa ngendalikeun hal negatif ku hal positif. Sedangkeun tingkat nu katilu nyaeta tingkat anu pangluhurna nu artina dunia anu manusia teh teu dibatas ku hal-hal fisik jeung kahayang. Zaman ayeuna Candi Borobudur teh masih keneh digunakeun di antaranya kanggo jarah keagamaan umat Buddha. Dina bidang pariwisata, candi ieu digunakeun kanggo popotoan, diajar seni, kanggo ngaplog, balanja, jeung sajabina. Kuring nuju aya di museum kapal, di dieu aya rupi-rupi kapal zaman baheula ti mimiti nu alit duwikeun ka nu ageung sareng jalur persebaran penggunaan kapal. Nah, di dia aya barang-barang peninggalan kapal Borobudur. Candi Borobudur di antarana aya piring, mangkok, biasa ditinggalnya penyaliran. Sareng lukisan zaman Hindu Buddha di Indonesia. Salah sahiji peninggalan di Candi Borobudur. Lukisanna aya 3. Alat-alat kanggo nyieun kapal. Kapalnya eta teh. Nah, di dia aya rupi-rupi tali sareng bagian-bagian tinu kapal. Nah, dia sami aya simpul-simpul
kanggo kapal. Barang-barang anu dijual di kompleks candi nyaeta miniatur Candi Borobudur, acuk khas Candi Borobudur, alat-alat seni. Satos ka candi dilajengkeun ka Tlaga Putri kanggo ngalaksanakeun salat Jumaah. Nah, saat salat Jumat teh urang mikrah deui ke tempat panggarunan bus tadi kanggo tuang. Jadi wena hegak deui. Nah, satus tuang dilajengkeun deui naik jeep gerak. Aduh, nya tos warar kieu teh digojlak-gojlak na jeep, dikocok-kocok, wah parah pokoknya mah. Jadi ayeuna alurang menuju di Museum Merapi erupsi tahun 2010. Di dia Ieu kelas erupsi 2010. terus di Lebat aya gamelan-gamelan anu rusak anu lalu ku panasna gunung. Ini dia stetoskop. Acis koin di gelas aya kelinci, aya bangke kelinci. Nah, iya ya Buku-buku anu tos lami pisan ieu. Jadi kieu sarari ieu. kelompok mana we nya? Ieu ayeuna lurang nuju di spot nu kadua nyaeta Batu Alien. Nyaeta Batu Alien nya Batu Alien. Batu Alien. Urang sadaya nuju aya di Banker Kali Adem, Gunung Merapi. Suasanana geus kieu. Eulah. Suasana. Saat ke Gunung Merapi gue sebab capek langsung istirahat ke Hotel Cakra Kembang Lebak, terus dilanjutkan ku Tuang. Badai lanjutkeun kegiatan nyata badai jalan-jalan ka Malioboro kanggo meser oleh-oleh kanggo keluarga. Cus kaditu langsung berangkat. Saat sereureut di hotel dilajengkeun deui pas ending-endingna ka warung De Japa kanggo meser oleh-oleh nyaeta bakpia teh. Terus meser bakpia dilajengkeun ka museum De Mata Hiji, De Mata Dua, De Arca sareng De Walik.
Di Darca kira-kira nak kieu kayak anak kira-kira nah segitu kayaknya di Darca. Abi tadi orang terus di Darca, enak orang badai ka Dewalik tuh tinggal Dewalik, tapi dibalik tulisannya. Nasi goreng aya di rumah makan pesawat Jogja. Kira-kira kieu kayak Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever. oh, belum loh. Stay the same. Anjir. Now my heart feel like December when somebody say your name. And I can't reach out to call you. Ini kayak di rumah makan Yunani, jadi istirahat, saat-saat sandwich sama Majalaya. Tenten kieu kayak anak